aing ka kebon nempo anak cau geus loba sigana teh. Aya nu butuheun anak cau euy. Wah, dan euy. Bulan temanilah aku. Mantap anak cau meuni loba kieu euy. Jaban cauna meuni anu teh daunna meuni saleger. Ieu mah kudu dipisah-pisahkeun deui ieu mah jaban cau alus ieu mah ya. Ade ieu mah loba anak nagenan. Mantap pokona mah. Meuni ararindah di kebon teh betah di kebon teh. Resep tarariis. Tiis ceuli herang panon. Bulan temanilah aku. Mina ari ieu euy. Hello. Ada apa Anda kesini, hah? Ya, tanggal cau. Iya dong, masa kedong-dong? Biasa aja kau ngomongnya Ngapain Anda kesini? Hah? Ade, Naon? aing butuh euy. Butuh naon? Ya butuh naon? Butuh bibit cau. Oh, banyak bibit cau mah tuh, loba anak nagenan tah. Ek mawa makop tinggal mawa. Heuh butuh naon Mang Nur teh? Butuh ieu cau. Heuh bibitna, anakna, loba anakna mah tuh, tinggal mawa. Anakna. Oh, anakna. Ari bapana. Dan nanyakeun bapana. Cenah cek mah ade anakna, bapana mana? Atuh nyaot teuing nanyakeun bapana geuningan heuh anakna teh pan ai biasana mun ek melak mah tah anakna loba tah tuh tinggal mawaan. Nanyakeun bapana geuningan. Di Pandong teh butuh cau. Heuh butuh cau. Butuh cau. Heeh, butuh bibitna. Heeh. Bareungit deh ampun teuing. Iya bibit cau. Heuh bibit cau. Heeh. Heuh eta loba anakna tah kop tinggal mawa. Anakna. Heuh anakna tah. Ari indungna mana? Atuh nyaot teuing nanyakeun indungna aing ge teu apal indungna mah. Cenah aya anakna, indungna ka mana? Anjing, teu nyawa tuh indung bapana mah nu mana? Tah butuh anakna mah teu melak mah anakna bawana nanyakeun indung bapana tuh. Ari lanceurna kira-kira ka mana? Kalah ka ngaremet kana lanceurna sagala. Atuh nyaot teuing perbuso. Teu apal aing indung bapana mah. Pancena cek mang ade tadi aya indungna, aya anakna. Indungna mana? Atuh nyaot teuing, Mang Nur butuh naon ieu? Butuh anak cau. Butuh cau. Butuh cau. Butuh tanggal cau. Atuh tong kalak sapra kana sagala kana bapana kana indungna tuh. Cek mang ade tadi aya anakna. Anjing. Tadi butuh naon Mang Nur butuh naon? Butuh anak cau tinggal mawa. Cek akang tadi aya anakna. Nya. Cek akang aya anakna nya. Tah abdi teh naroskeun bapana mana? Atuh nyaot teuing nanyakeun bapana ka aing. Aing mangawinkeun ge hanteu. Ai kira-kira ninina ka mana ya? Kalau kakana sagala kana ninina atuh nyaot teuing Mang Nur nyaho. Ulah sok teh tanya kana sagala ge ai butuh tinggal mawa we atuh. Abdi butuh, Kang, butuh cau. Nya, ngarti abdi ngarti. Mang Nur butuh bibit cau. Butuh tanggal cau. Ya tanggal cau. Mohon. Heeh. Butuh abdi. Butuh bibitna. Mohon. Heuh, ieu bibitna tah. Iya. Heeh. Anakna. Iya, anakna. Atuh nyaho teuing Mang Nur nyaho. Mang Nur mah tanya sagala geuningan aing kalaka pusing. Mang Nur ek butuh anak cau apa ek ribut jeung uing? Abdi teh peryogi tanggal cau, Mang Ade. Heuh, amun ayeuna peryogi tanggal cau ieu pan puing dibere anakna tah anakna loba. Nah, justru eta pada ieu aya anakna nya. Nya, iya anakna. Ai nu sanesna mana keluarganana, anakna, bapana, indungna, ninina mana? Atuh nyaho teuing Mang Nur atuh nyaho teuing teu apal uing ge keluargana mah nu mana. Akang mah kumaha nya tadi cek akang aya anakna, abi naroskeun bapana teu apa, kalage ambak-ambakan kitu Mang Ade mah. Da Mang Nur mah neangan we pika. Jualan tuh dah. Cua kumaha ari akang? Anjing, ampun teuing. Kumaha ari Mang Ade pan Mang Ade teh nya abdi butuh cau. Iya cau. Iya bibitna, ya akang butuh bibitna apa butuh naonna? Abdi teh butuh cau, tangkal cau. Iya cau, iya anakna, iya bibitna iya. Tadi teh cek Mang Ade teh butuh anakna. Abdi butuh anakna. Kan ieu aya anakna ieu nya. Nya, iya anakna. Nya. Ari bapana mana?
Lamun nerek ngabibitkeun cau teh kudu nanyakeun bapana, enggeus ieu bawa anakna ieu bibitna ieu. Atuh bisa kitu Mang Ade. Nah kumaha na kalau ngalalieur karep ieu mah. Kan kudu aya bapana, kudu aya indungna, kudu aya akina, kudu ninina, kudu aya Mang Ade. Aing mah pusing. Kunaon mah Mang Ade? Aing enggak bawa gelo juluk ieu mah. Kunaon? Jadi ayangna kumaha ayeuna? Nya abdi teh butuh tanggal cau Mang Ade. Ieu tanggal cau ieu tah ieu bibitna, anakna ieu, bibitna ieu. Muhun ngarti abdi anakna. Anakna ieu teh nya. Nya ieu anakna ieu bibitna nu sok diplakeun ieu teh ieu na prak wae 16 lu ieu na. Mun aya bapana mana nu mana? Atuh nyaho teuing kapal bapana mah nyaho nu mana. Ari Mang Ade kunaon? Aing enggak mau pusing. Aing balik we kitu. Mang Ade. Mang Ade. Jangan sentuh aku. Aku muak sama kamu. Mang Ade kunaon Mang Ade? Mang Ade. Diam kau. Anjing. Aing tuh ya aku baru ngalak bagi jelma edan jelma burung. Gara-gara cau sialan. Geus di mana Mang budak? Hujan anjing sama aya rasa. Anjing. Aing ngalak bagi jelma edan di waduh. Galeng. Kunaon maneh curik we mah de? Ai mana aya naon? Aing panggil jelma edan di kebon. Minta anak bibit cau kalau kamu nanyakeun bapana jeung indungna panggil lo jalma teh. Aing naon deui ya? Kumaha nanyakeun bapana jeung indungna? Mana nanyakeun naon? Bibit anak cau. Sia nu edan mah. Ya heula tuh namana ge anak bibit cau. Ya aya bapana aya indungna. Maneh nu gelo mah nu edan mah maneh. Anjing, aing kebawa edan ieu. Anjing, edan kabegeran. Ai anak bibit cau emang aya bapak yang indungna. Emang saeureuna Mang Jeng? Anjing goblok beuneu. Anjing, aing poe ayeuna dikelilingi jalma lalieur hungkul, sagala nanyakeun anak cau, bapak cau, indung cau. Kan pusing aing ngeun. Anjing. Tapi dah heueuh nya. Aya anak cau. Bapana indungna ke mana? Karena ngaran-ngaran aya anak teh meureun aya indung aya bapak. Anjing, aing galak kalian. Anjing.